Nah, kena ini kasih kemet kemari. Asa ditipu aing kemari euy. Kopi met, Kopi atau ngopi-ngopi. kemana wae mana jarang ke tempo ayeuna mah ieu mah euy. Sibuk enak mah tuh. Sibuk ternak. Ternak naon. Ternak ya impun. Ngopi. Mending ngopi sopan. Jarang panggil jeung urang ngopi atuh tah. Kayak ngarokok met urang. Tok rokok aya tah. Urang euy kamari karek menang duit. Geus lomba aing. Lomba naon maneh? Ada cupang aing, si Ono. Goblok banget. Naon menang naon dina ladang cupang? Mesin cuci 2 pintu. Terima kieu jadi nama. Wah, aing mah diajak panggih saya tahu. Ikun aing. Si Ano nge-WA naon ya? Anjing si Ano ngajak panggih. Naon dek naon? Teu narima eleh kamari ngadu cupang jeung urang. Oh, Wah, balik ieu mah. Bangungan. Bae langsung ketemu. Ayo. Oi. Kunaon eta jelemanya? Di geruan teh kalah lempeng. Goblok teh. Sa nu ngalung sinaka aing nya. Teh tadi pagah lempeng. Mana ngerti sinaka teh? Kurang teh keur emosi. Emosi kunaon? Orang kemari teh aduh cupang yang si kemet ele eta jadi orang teh emosi Kekalem atuh tong wara emosi. Hayu lang ka dieu heula lang ngobrol heula yuk. Hayu ka dieu. Sokno ngobrolkeun kunaon? Nah maneh ibet bisa emosi kronologisna kunaon? Ibet bisa ame ka si kemet. ieu carita teh kamari urang adu cupang si kemet tapi pak mesin cuci anu inung urang jadi taruhana tah urang teh eleh ku si kemet Ari ngaranna eleh jeung meunang mah teu geus biasa no. urang anger teu narima eta mah. Nah bet bisa teu narima. Rek teu narima kumaha cupang aing diaduk ke nyenggosong. Wah, nya anjing geus lain heureuy eta hayu eta. Met, daguan heula. Di mana ada manggihan si Ano di mana? Dia mah ngomongna manggihan urang di sawah sana, ajak panggih. Ada naon panggil mana? Teuing dia ngawe ka urang teu narima meureun kamari ngadu cupang eleh. Bayalah eta mah baturan urang. Buru. Aduh, kamana si Ano teh? Engko ngajak panggih di dieu. Can datang keneh. Buat ting karek mandi meureun si bolokotono mah. Dia ngomong nangis di dia cenah sawah di saung Aki Imid. Pan iya sawah Aki Imid teh. Oh, tungguan heula we atuh sakedeung deui mah. Tuang apa bodoh gitu. Manya. Wah, iya malah segera menipu. Cida. Kieu we med. Dagoan aya nampan nepi jam 2. Lamun setia jam 2 eueuh, jam 3 eueuh kurang balik. Karena di daguan oge.
nya Heeh. Tuh, itu lain men. bener itu ayo ya naon no gorowan urang bajak panggih di dia Urang yang masalahkeun nu kamari. naon kamari naon Aing tegenah. aduh cupang Heeh. Piraku cupang aing diadukeun jeung gaos maneh. Saya ada cupang jeung gosong. teuing teh apa sugan teh lain gosong sugan teh cupang kadut we Maneh euy. lain da urang mah teh apa licik meulina cupang eta teh cenah cupang kadut pangalusna cenah di kecamatan ieu teh da paleta gosong Pun nama aing tegenah. Terus lumayan main fisik. Tahu gejrot, tahuna mulai di Cibuntu. Ade, Kita jangot atau akar huntu anjing. wah, lain heureuy. Tahu gejrot make cabe. Iya lain sebarang jenggot. Tapi iya jenggot keur pemikat awewe. bulu kelek ukur hiji cakep ieu babaturan maneh penek naha kurang hiji bulu kelek na Pak Asep najan orang pendek tapi orang kasep Kalah pantun ieu teh. Urang emosi keneh ieu teh. Oh, ada. sholat Sholat. susah Mamang ieu